Woi, yo, woi. Borongan. Pesantren Cipasung Nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut Jaang bulan ngarawangan budak santri di buruan ulin pinuh kabajaan sempal guyon gogonjakan darembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang tujuh keislaman rumpaka ke akhir
Pesantren Cipasung nak kelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jagat tegaduhung.
Hei, hari muslim teh ulah ukur ngaku dina KTP we Islam. Hari kalakuan syaiton goreng patut teh euy. Nyaho teh goreng patut. Udang sare pergi kene sampai me hayam jago gong gorongo asup kacai langsung mandi jengki angin bari pokoknya katunduk jam 7 kesandang rapi sikat romero trek maksiat baju wede celana wede ting merek nana haun jadi kurang mah ewe beber wede sapatu wede lamun di jumlah jam teh hargana cukup ke uang maka iman di berdua hiji. Oh yeah. Royal pisan ya. Dina poe lebaran tara eleh dandan memancing dina wae padahal waktu Ramadan sabulan dinana puasa henteu sapoe-poe acan. Oh heboloho celeno bodoh kata toloyo ada nama engke tahun hareup singka matua sate da moal mantak jadi kempo. Moal aya no gempor ke puasa maja. Boga penyakit mah berat besok jadi cager malahan. Lamun aya nu nyebutkeun puasa mata kering teh, eta mah lain tukang puasa we. Udang subuh langsung sahur berang masih kuat merangan hawa nafsu. Lapar haus jeung sajabana puasa jeli puasa mata oke puasa hati. Yeah. Sok dialajar di ayeuna. Memang aya paribasa teng manuk teng anak merah kukuncungan uyah matara tes kaluhur. Tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah montong daek pipiluan. Montong daek pipiluan, montong daek pipiluan. Eta we kuring minang pisan ngadenge beja. Ulah warga Silaing mari lebaran teh panggilingna wae. Kue lebaran oge mah beak 5 RT. Atuh baju lebaran merek Natara Ele kudu sejen. Ngan cenah aya beja ari bulan puasa tara parwasa. Ulah atuh era ya. Angguran mah ujang heula ayeuna jadi santri dijamin 100% moal rugi. Oh, moal rugi. Yeah, memang aya paribasa kieu teng mano teng anak meraku kunjungan uya matara TS kaluhur. Tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah tong daek pipilueur. Tong daek pipilueur dina urusan goreng patut mah. Ya, kade sing ingat ari puasa teh salah sahiji dina rukun Islam. Hukumna oge fardu ya. Kudu Sifata oke fardu kunaon teu puasa era atuh era muslim teh ulah ukur ngaku ulah sak ukur dina KTP era atuh KTP unggul mah keuna muslim teh ulah ukur ngaku ulah sak ukur dina KTP kada seingat. Tapi jelema ayeuna mah loba pisan lamun geus tulis Islam dina KTP teh asa geus muslim. Eta mah ukur diketik ku tukang ketik eueuh hardina aya ukur dina KTP unggul mah nya sing inget lah. Kota letik camperenik najan letih tapi resih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang
di papais kuci peles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngaganyas cai heran jajak gak sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katileun Cimalaka jadi jug-jugan Caang bulan 14 Caang mabraha cahayana Nama endah katinggalna Kota Sumedang Kota letih campuran Najan letih tapi resih Ngaliwat cadas pangeran Kota Sumedang Di papais kuci peles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngaganyas caina heran jajak gak sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katileun Cimalaka jadi jug-jugan Caang bulan 14 Caang mabraha cahayana Nama endah katinggalna Kota Sumedang